حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa alihi wa nabihi ajma'in wa tashin wa khususan qala mu'allif fi kitabi yaqulu nafa'ana bihi wa bi ulumi wa madana bi asrarihi bil barakah wa qarama mu'allif fi hadzal kitab Syekh Ahmad bin Abdul Rahim Qaddasallahu sirrahu usuli wa furahi wa lisilati wa akhirina wa kulli syai'in lillahi lahul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Binun sulasiyun idha yujarradu abwabu situn kama satusradu fal'ainu in tufta bimadin faksiri au dhumma au faftallaha fil gobili. Teman benar. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'lun ari fi'il. Fi'lun ari fi'il. Sulasiyun anu bangsa tilu aksarana. Sulasiyun anu bangsa tilu aksarana. Idza yujarradu di mana-mana kosong tina panambah. Idza yujarradu di mana-mana kosong tina panambah ieu fi'il. Idza yujarradu di mana-mana kosong tina panambah ieu fi'il. Eta abwabuhu ari pirang-pirang babna ieu fi'lun sulasiyun. Eta abwabuhu ari pirang-pirang babna ieu fi'lun sulasiyun. Oke, rujuk ke tukang itu yang rujuk. Eta abwabuhu ari pirang-pirang babna ieu fi'lun sulasiyun. Eta situn aya genep. Eta situn aya genep. Kama seperti perkara. Kama seperti perkara. Satus rodu anu bakal dicaritakeun ieu emak. Satus rodu anu bakal dicaritakeun ieu emak.
Fal ainu maka ari ain fiilna. 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 Intuktah eta lamun dipatahkeun ieu ain. Eta intuktah lamun dipatahkeun ieu ain fiil. Ain dari tukang yang rujuk. Eta intuktah lamun dipatahkeun ieu ain fiil bimadin dina fiil madi. Bimadin dina fiil madi. Bimadin dina fiil madi. Taksir maka kudu ngasrohkeun anjeun. Taksir maka kudu ngasrohkeun anjeun. Taksir maka kudu ngasrohkeun anjeun auduma atawa kudu ngadomahkeun anjeun. Auduma atawa kudu ngadomahkeun anjeun. Au faftah atawa kudu matahkeun anjeun. Au faftah atawa kudu matahkeun anjeun. Laha kana itu ain fiil. Laha kana itu ain fiil. Fiil gobiri dina fiil mudhari'na. Fiil gobiri dina fiil mudhari'na. Sok baca. Sama seperti perkara satu selalu anu bakal dicerita bagaimana Malainu maka ain fiilna in faktah itu sekarang lamun dipatah dengan ain fiil Bismillahirrahmanirrahim. Saparantosna kamari ngaos yakulu dina pembukaan nyaeta ngajelaskeun mabadena pan ilmu. Tentuna dina ieu kitab yakulu nyaeta pan ilmu sorok. Ilmu sorok teh kalebetkeun ibuna ilmu. As-sorfu ummul ulum wa nahu abuha. Ari sorok teh indungna ilmu jeung ilmu nahu eta bapakna. Tayana urang ngaji yakulu teh disebutkeun
ilmu sorofnya eta indungna ilmu tuh abadipan ilmu kamari ya 10 terus dijelaskan. Oke, kamari ngajelaskan saestuna anu nyarios dina sabada muji ka Allah nginjaskeun sholawat sinaran salam ka keluarga Kangjeng Nabi sareng ka para sahabat Kangjeng Nabi nyaeta hiji hamba anu banget mika butuh kana rahmat ti Allah anu maha mulia saha nyaeta Syekh Ahmad bin Abdir Rahim. Sakina Syekh Ahmad bin Abdir Rahim da itu selaku pengarangna. Jadi lamun di mana samemeh ngaji kitab 20 tawasul heula Fatihah heula qala mu'allif fi kitab 20 nya Syekh Ahmad bin Abdir Rahim atau lamun urang arek nalar bait 30 kitu heula qala mu'allif fi kitab 20 Syekh Ahmad bin Abdir Rahim Al-Fatihah supaya bari urang ngapalkeunana cek bari bahasa nama izin dulu kanu bugana kanu ngarangna kurang mental pitulung nama ka Allah cuman melalui tawasul melalui pelantara sebab wajib pakai pelantara. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ilaihil wasilah. Ya, orang-orang yang beriman gitu. Anjeun wajib neangan tawasul pelantara wajib yang pelantara maka tawasul hayang nepi doa ka Allah melalui orang yang sudah sampai kepada Allah itu orang kenal jeung Allah. Tah eta kembali ayeuna ngajelaskeun bet Bismillahirrahmanirrahim bet nu katilu fi'lun sulasiyun idza yujaradu abwabu situn kama sadusradu. Fi'lun ari kalimah fi'il ari fi'il sulasiyun anu bangsa tilu huruf fi'il anu bangsa tilu hurufna idza yujarradu di mana-mana kosong tina panambah ieu fi'il nya fi'il anu tilu hurufna oge kosong tina panambah berarti tilu we hurufna eta teh disebut we naon fi'il sulasi mujarrad. Fi'il teh fi'il sulasi teh tilu huruf mujarrad teh kosong tina panambah disebut fi'il sulasi mujarrad. Nah, jadi sampai ngajelaskeun sulasi wajib ngajelaskeun sulasi mujarrad makanya orang geus hafal kan di atas seripan nya kamari pemanasan ayeuna penjelasan lebih detailna make bet ya kudu fi'il sulasi mujarrad teh nyaeta fi'il anu bangsa tilu huruf kosong tina panambah aya baraha babna eta abwabuhu ari pirang-pirang babna itu fi'il sulasi mujarrad eta situn aya genep bab kama seperti perkara satu srodu anu bakal dicaritakeun ke dihareup bakal dicarioskeun. Jadi kesimpulanna lagi we dina ieu bet ari fi'il sulasi mujarrad nya eta fi'il anu kosong tina panambah anu mana babna teh eta aya genep bab anu geus hafalkan dina tasrifan bab kahiji wajan fa'alayab ulu maujuna nasoroyan suruh nu kadua fa'alayab ilu maujuna dorobayat ribu nu katilu wajan fa'alayab alu maujuna patahayab tahu kaopat wajan fa'ilayab alu maujuna
kalima ya'lamu kalima fa'ula ya'mulu maujuna asuna yasunu kagenep fa'ila ya'ilu maujuna hasiba yahsibu kama satu surodu kayak bakal dicaritakeun di bait anu bade dongkap gitu. Terus kan fal ainu in tuftah bimadin faksiri au dumma au faftah laha fil ghabiri. Fal ainu maka ari ain fiil eta in tuftah lamun teama dipatahkeun itu ain fiil bimadin dina fiil madi. Maksudna lamun anjeun matahkeun kana ain fiil madi sulasi mujarrad padahal kaya sulasi mujarrad lamun anjeun matahkeun kana ain fiil sulasi mujarrad cek ki musonif paksir maka pek anjeun kasrohkeun eta ain au duma atawa domahkeun ku anjeun au faktah atau patahkeun ku anjeun laha dina kana itu ain fiil fil gobiri dina fiil mudhari. Maksudna kieu di mana-mana ain fiil madina dibaca patah maka kana ain fiil mudhari'na kahiji kudu dibaca kasroh, dua kudu dibaca domah, tilu kudu dibaca patah. Jadi dalam tilu jalan ya karena fiil mudhari'na enggak sekali kailani dijelaskeun baik teh dina bait fal ainu intubta bimalil faksiri au dumma au faktah laha fil ghabiri. Maksudna di mana-mana ain fiil madi sulasi mujarrad dibaca patah maka kana ain fiil mudhari'na meunang tilu jalan. Kahiji dibaca kasroh dina bait ieu mah kasroh heula. Contoh fa'ala yaf'ilu berarti maujuna doroba yadribu. Kedua auduma atawa ain fiil mudhari'na domahkeun. Contoh fa'ala yaf'ulu maujuna nasoro yansuru suruh. Katilu au faktah atau patahkeun berarti fa'ala yaf'alu maujuna patahaya tahu. Ya ini sedikit tinggal ngabayang dan geus latihan anak kembali di atas lipat geus dina kailani geus tinggal yaquluna disempurnakeun ku bait. Makana ke lamun ditanyakeun mana bait yaquluna lamun ain fiil madi sulasi mujarrad dibaca patah karena ain fiil mudhari menang tilu jalan, menang patah, menang kasroh, menang domah. Mana baitna eta fal ainu intubta bimadin faksiri au duma au faktah laha fil ghabiri. Tuh apalkeun matakna lamun ngapalkeun yaquluna setiap ngaji we ngaji 2 bait apalkeun storkeun 2 bait. Jadi nyaho bait nyaho maksud itu. Baik deh. Fal ainu intubta bimadin faksiri au duma au faktah laha fil ghabiri. Maksudna di mana-mana ain fiil madi sulasi mujarrad dibaca patah maka kana ain fiil mudhari'na menang sabaraha jalan? Tilu jalan. Kayak ini dibaca kasroh. Contohna fa'ala yaf'ilu maujuna doroba yadribu. Kedua dibaca domah. Contoh fa'ala yaf'ulu maujuna nasoro yansuru. Katilu dibaca patah. Contoh maujuna patahayab tahu gampang. Kita benar fal
ainu itu tapi balik sini audu mau faktor hamil gobiri tuh dua bet tolong pada batu penting langsung terap hafal. Jadi kesimpulan dua bet ini teh ngajelaskeun sulasi mujarad. Bet nu katilu tadi dina pertamana fi'lun sulasiyun idza yujarradu abwabuhu situn kama status rodu. Sulasi mujarad, fi'il sulasi mujarad teh nyaeta fi'il anu kosong tina panam babna aya genep bab mungkin bakal dicarioskeun dina bet-bet anu sanes kapayun. Terus palainu itu bima din faksiri audu ma'au fakta lahafil gobiri. Di mana-mana ain fi'il madi sulasi mujarad dibaca patah, maka karena ain fi'il mudhari'na menang tilu jalan. Kahiji dibaca kasroh, nasab dorobayat tibu. Kedua dibaca doma, nasoroyan suruh. Ketilu dibaca patah hayam tahu. Betna fal ainu itu tapi balik faksiri audu ma'au faktah lahafil gobiri. Fal katos tinggal apalkeun betna. Jadi apal maksudna apalkeun betna. Mungkin pas cerdas cermat aya soal ieu mana betna anu berhubungan jeung fi'il sulasi mujarad ain fi'il madi dibaca patah karena ain fi'il mudhari menang tilu jalan. Langsung ingat kana bet. Itu pal ainu itu pemimpin bangsa audu mau bawa habil gobiri. Atau kieu ke pertanyaan coba pangmaksudankeun bet fal ainu itu bima din faksiri audu ma'au fabdal hafil gobiri. Tinggal bet tinggal maksudan kurang di mana-mana ain fi'il madina sulasi mujarad dibaca patah, maka karena ain fi'il mudhari'na menang tilu jalan. Ini menang dibaca kasroh, contohna fa'ala yafilu mawjuna dorobayat ibu. Kedua dibaca doma, contoh fa'ala yafulu mawjuna nasroyat suruh. Katilu dibaca patah hayam tahu, fa'ala yafalu patah hayam tahu. Take bakal ngajelaskeun masing-masing babna sosok itu. Wallahu a'lam bishawab. Baca betna tadi bismillahirrahmanirrahim. Fi'lun sulasiyun idza yujarradu abwabu situn kama satusradu fal ainu in tubta bimadin faksiri audu ma'au fatalah fil gobiri. Fi'lun sulasiyun idza yujarradu abwabu situn kama satusradu fal ainu in tubta bimadin faksiri audu ma'au fatalah fil gobiri. Coba di awal ya qulu ba'da hamdi jalali musalliyan ala nabi wal ali abdun asiru rahmatil karimi ay amadu bnu abidi rahimi. Fi'lun sulasiyun idza yujarradu abwabuhu situn kama satusradu fal ainu in tubta bimadin faksiri